kieu mah jadi salila syuting nu ayeuna lah gitu. Sabenerna teh secara pribadi si Mang ya, Mang Unang gitu. Pernah itu sih ngalaman gitu. Ngalaman apa asli nah gitu. Secara pribadi orang kan orang can ngerasa ningali bentuknya gitu. Asli mah orang teu pernah ada kahiji sieun, kedua embung. Ya, nyambung panggih. Tapi kunaha gitu kepikiran bahwa ieu orang teh nyieun naonnya disebutna teh nyieun channel YouTube anu menjurus karena horor anu dibalik komedi lah. Tah lamun misalkan ke apes nah kumaha jadi panggih we gitu kan. Ya, eta mah meureun resikona. Ya kahiji kan orang niatna ngahibur. Kan ceuk kolotnya. Cenah ari ngahibur teh ibadah, ngahkeun batur teh. Oke, Berat aya orang. ya orang kan niatna ibadah. Ngahibur. Ya mudah-mudahan bae orang dibalik eta kan menang pahala. Kaduanya menang rezeki oge sih. Tapi ya mah kieu lamun misalkan pas syuting ya. Orang kan megang kamera Iya. pas syuting ya. Ya. Udah situasinya malam teh kawas tadi. Terus ayo penampakan kira-kira rek kumaha eta? Kabur kah? Kumaha kah? Eta lamun Tapi nu pasti sih jurus 1000 bayangan kok. nah, lamun orang lompat rek ngari lompat tuh. Heunya aya lompat ka. Nah, mendingan lompat. Orang kan selamat sadarea. Cuman kan teh indah lah ngaranna teh pas syuting horor ketika aya nu nembongan ongkoh mah hayang aya nu nembongan tapi pas aya nu nembongan malah kalabur gitu. Eta mah teu kudu ditanyakeun aing kamari cenah lah kumaha lamun digegal jurig cenah ah gegel deui cenah kitu kamari teh. Ya urang teh geus siap-siap rek ngegel deui. Tapi da jurigna meureun sieun digegal deui nya. Tapi orang ek nanya emang ya, lamun misalkan ya aya jelema ya, kasurupan. Kan lamun ningali di TV, di YouTube anu lain gitu. Itu aya jelema anu ngubaran lah, ngobatan gitu ya. Anu bisa nganormalkeun deui. Nah, pertanyaan urang, lamun eta jelema anu kasurupan diingkeun kumaha tah? Nah, itu urang geus teu apal. Apakah manehna waras sorangan atau manehna keterusan si jin eta teh aya di tubuh urang gitu. Ari nya ieu mah ceunahnya ari aya nu kasurupan kitu teh da beda-beda sih jawaban teh. Aya cenah anu lain di luar emang geus aya di jero awakna keneh itu aya. Tapi da sok nyurupna teh ngakuna teh urang anu ngagugu di dieu cenah nya. Gitu. Ternyata bener tah apa bohong? Mungkin itu sebenarnya teh gitu. Ya, duka deui tah urang ge teu apal. Kan logikana kieu Mang ya. Ai nu ngaranna makhluk hirupnya itu boga rasa. Ya. Jan jelema jin oge kan hirup gitu. Allah tuh dihirupkeun gitu. Eta teh kan mempunyai rasa malu gitu kan. Tah ayeuna lamun misalkan jelema ditempokkeun itu ngomong naon gitu. Iya. Urang nempokkeun mah urang geus sulit. Era teu. Era kan. Era lah. Boga rasa malu gitu kan. Tah lamun jurig jelema kasurupan ya, kasurupan jurig, kasurupan jin gitu. Kurang diantep, kurang tonton ya. Apakah era henteu ek bijil sorangan? Tante. Orang rada penasaran teh kan tiba heula teh gitu. Kok kunaha jelema kasurupan di ubaran gitu. Aya penetralisir lah.
Makanya juri buah ka era gitu tuh. Lain pertanyaan teh ieu terada dalam tuh. Kayak orang salah jawab pada iya. Eta model-model anu kasurupan di YouTube. Eta sebenarnya teh kasurupan asli apa emang ngaranna teh settingan gitu. Ya, Itu komennya. meureun aya nu asli meureun. Aya nu settingan. Cuman orang teh apal anu asli teh nu kumaha gitu. Bukan teh pengalaman horor. Keiraha teh kitu. Jika naon teh. Ya hari masalah gaib mah emang orang kan memang kudu percaya ya. Nah, orang pengalaman pernah baheula nya 20 tahun ka tukang lah. Keur ngora. Duka keur ngora, duka geus kolot gitu. Pokona mah 20 ka tukang, duka ayeuna sabaraha umur urang mah. Teuing. Juga ngelo. Itu bisik itu arapa. Nah, orang kan jeung babaturan. Biasalah hari anak muda kan sok hayang laku payu ka awewe gitu. Tah ku babaturan urang teh ajak. Ayo orang kali itu aya. Cek ieu nama badukun lah meureun. Cek itu nama ngaku nama duka kumaha. Nya urang teh baheula teh kadinya bareng. Tah urang teh bah ieu urang teh hayang payu ka awewe gitu, hayang loba lah ka bogoh. Nah cek badukun teh sok ayeuna daek teu cenah ieuna model syaratna. Urang teh mikiran syaratna naon berat teu. Tapi da emang bener urangna hayang payu ya siap. Ku badukun teh dibere batu sagede kieu. Batu teh warnana teh naonna hejo. Lamun teh salah mah ngaranna teh virus. Virus malah penyakit mah. Nah, justru eta urang teh pikiran mah virus teh kan penyakit gitu. Tapi dah emang urang pikir kan niatna hayang payu, lah geus nurutkeun we. Nya ku si mbahna teh dikasendokeun dicaian Jadi sirup. nah nya lamun ayeuna mah meureun urang mikir sirup kan ulahkeun ayeuna namanya ku ieu sirup teh di Sirup budak teh nulareun. sirup budak. Aki-aki mah goe rek mangak botol. Nah, ke urangnya langsung diminum cenah karas tapi anehna nya teu karasana naon langsung ngelak bakal dia. Tapi aya teh. Nya Pangaruhna jadi payu ka tah awewe. eta teh ngegleser nya. Nya urang teh geus balik. Kieu cenah engke balik ke dieu sampai 5 poe. Ulah dahar sambel. Pokona pantranganna ulah nu lada. Ulah nu panas. Jadi salila 5 poe. Berarti ulah bijil ti imah. Nah, lamun teu percaya sok bising bijil deui. Urang bisi miceun lah. Miceun modal Ya lain modal ya beol. Tah eta sok korehan amun aya berarti gagal. Tapi korehan ya. Ya, urang teh kan nurutkeun we. Nang salila 5 poe ngahajan teh di WC sehingga sehingga di sawah dong garing lah no. di Korea. Nya sing luak liuk lah. Luak korehan tapi eueuh ya. Mangi cabe. Kawasero yang modal di Ya, Korea. eta sampai 5 poe. Eueuh ya berarti lulus. Nah emang salila tidinya anu karasa teh nya kitu-kitu keneh sih Angger teu payu. nya angger
emang itu tadi nanti nempo lagi tinggalin keayaan dukun gitu terus boga pemajikan apa ente Ari dukun namanya emang duka pamajikanna duka sahana di dinya teh da aya emak-emak gitu. gelis ente eta teh mama eta Sagelis-gelisna ge emak-emak. pan meureun lain anu gelis mah kan sok aya teh kitu gurat-gurat teh gurat gelis teh Ya berarti model kolot kelapa gitu nya. nya ai kolot kalapa heueuh teu maksudna teh kan sok aya gurat tah ieu mah ieu ini teh urut gelis ieu keur ngolana teh sok aya teh ciri teh gitu. Nya urang soalna teu apal sih anu geulis teh mah kumaha. Itu maksudnya kan berarti syariat mah lamun misalkan dukun eta teh pamajikanna geulis berarti ilmu penet mah atau ilmu KAWW-na emang bener. Ya. Tapi lamun misalkan pamajikanna siga bobok nangkup jeung naon urang. Nyasana mah eta nu kadua tuh. Bogo penangkup. Bobok nangkup. Lain bobok nangkup kumaha? Nah, bobok tangkupkeun. Tapi dia emang menjadi pertanyaan orang ya. Kan saacan orang kadukun teh ya. Orang geus apalnya gitu. Orang pasti mayar kadukun teh. Nah, Mayar. ya kan. Jika orang berobat lah pasti mayar gitu. Dokter ge mayar gitu. Mayar make amplop. Ayeuna kalau misalkan kadukun ya. Orang teh geus mayar kadukun, geus mayar gede gitu. Kok nah masih dibere pantranganna? Urang ulah dahar ieu lah. Kunaha urang masih ngagawean sementara urang geus bayar. Kunaha mah kumanehna wae geus gawean gitu. Urang terima beres lah. Heeh nya Tah, kadang. kunaha tah? Cahnya teh pertanyaan rada jero ya taruh moal ngarti. Lain ieu urang nu oon tadi pun pinter ya. Nya capek-capek urang mayar, mere duit lah ka batur ya. Nya enak ieu urang mere duit ka batur nya, gawekeun ku urang kan. Ayeuna urang mere duit kok naha urang nu digaweina teh. Lain dukunna gitu. Urang Ya kan? karek kapikir ka dinya ayeuna. Kunaon lain ngebejaan teh baheula tuh. Teu nyaho. Model pasang susu sama. Sok mandengenya anu pasang susu. Tapi dicarek mana? Ade ulah ngadahar sate. Tah, Nah, bet kudu ulah ngadahar sate kan urang mayar masang susu teh mayar. Atuh eta pantranganna lembok kudu kuna kitu teh. tah. Dan urang mah ngadahar sate gitu udah geus mayar urang mayar susu. Masang susu teh gitu. Kan rada aneh eta teh. Dan susuk naon di itu mah di Jawa mah susuk teh da Pulangan. pulang ai meuli urang disusukan gitu. Aduh. Susu kono di nu di sawah teh. Susukan. Tutut. Heeh. Tah kumaha? Nah, Kumaha urang masih mere duit tapi urang mau gawean gitu. Urang karena teu kaharti gitu kan. Gitu kan. ini ada Kurang kurang misalkan urang mere duit, urang bosna ya. Oh, bener tuh. Logikanya. Tapi kunaha urang kene ngagawean teh. Pamikirankeun lah kumaha. Jeung pangjawabkeun. Ya geus aya bohlam teh di luhureun hulu urang lamun can aya bohlam berarti urang can kapanggih ke pikiran heula. Si urang mah masalah mun ngabahas eta mah moal nepi jawabanna teh. Teuing lah sok atuh Urang mah teu boga pangalaman naon, Mang. nya ti leuletik kitu pengalaman naon bisi keur kumaha itu baheula bisi keur dicarekan kitu ku tetangga teh kumaha. Naon ya? Sok inget-inget. Lamun pengalaman horor pernah sekali gitu. Ya pengalaman urang mah sih loba. Teu mulai nyain pun masalah hal-hal gaib itu masih can pernah ningali. Soalnya prinsip urang oge kadang kumanya ai percaya mah percaya, ada soal anak kan diwajibkeun ku agama. Cuman emang orang can pernah ningali sih kan masalah nu kali can pernah pre manggihan model ayeuna teh urang papanggih ieu. Ningali misalkan papanggih can pernah. Ningali nu kitu mah ngan ecek unggul gitu terus batur loba nu nyarita terus aya nu mere video lah gitu. Ya setengah percaya atau percaya sih
maksudnya percaya teh nyak itu udah orang kan pernah ningali gitu. Ayo percaya kan gaib mah percaya orang gitu. Aya Nyap aya kan di agama ge diceritakeun. Nya ayeuna tong jauh lah. Tong ngebahas masalah model mukarar itu nya anu cek barudak ayeuna mah nu teu ka hati ku logika. Ayeuna model gaib, surga kan gaib, neraka kan gaib, tapi orang wajib percaya termasuk malaikat gitu. Nah, kemudian itu maksudnya teh pengalaman teh atau ketika kernaon orang teh manggih naon teh atau ngedenge-dongeng ti kolot bahkan aya cerita kieu kumaha. Oh, lain orang kan lamun inget-inget iya memori orang geus pinuh itu geus jadi Gampang tinggal format HP ge di format halus riset pabrik. ka dokter ieu nya dokter hewan. Nah tadi naon tadi trek nyarita naon dong arek ngadongeng sok naon tadi poho deui. iya jadi di salah sahiji kota ya. Nah, di hiji kota cenah Di kota kami sebutkan kota naon. disebutkeun udah nyaho. Ulah mah. Sok. Nah pernah aya nu milu ka urang ya. Teuing milu aku mah carana nya teh di. Lain milu teh milu kumaha milu digandong milu. Tadi ngomong orang gitu. Kalau misalkan orang bisa nempo mah orang dipurakeun gitu. Ini kan orang bisa nempo ya. Baheula keur lolo aya kumaha? Lolong. Teu tolong. Naon? Jadi orang teu teh bisa nempo nya. ya kan eta kan nu gaib cenah ya. Oh, gaib. Gaib gitu. Anda teu bisa nempo keur ngalaman ieu. Jadi posisi teh orang ngalewatan leuweung gitu kan dina motor. Tah balik teh orang karasana teh langsung jiga jelema geuring leuleus gitu kan awak panas gitu. Orang mah lamun leuleus teh pas keur teu boga duit leuleus. Can mana Sangat Nah, jadi begitu orang nepi ka imah gitu ya. Jadi aya hiji jelema mah teh nya henteu lolong ya, bisa nempo. bisa nempo. Bisa nempo hal-hal anu gaib gitu. Jujur nyampeurkeun ka urang gitu. Ngomong eta aya nu milu jeung mana geus di mana. Ya orang geus momotoran gitu. Cek nu bisa nempo ya cek si bapak eta teh. Jadi ieu wujudna teh awewe. awewe deui wae. Tah teuing kunaha gitu. Di baju tapi. Tah teu apa orang teu nanyakeun gitu. Jadi manehna teh menta diantar balik deui ka tempat. Pikir urang nya nah siang ilu. Yang diantar deui mah. Sia borangan. Kok jurig teh borangan. Teuing mun teu apal jalan balik mah gitu kan. Eta doang paling. Eta di posisi leuweung eta sampai ka tempat urang balik ya ente jauh teh. Perjalanan mah setengah jam lah. Oh lamun setengah jam mah nya cek logika mah cek urang mah eta mah sasar itu teh jalan Sasarnya. Berarti digandong kitu na teh. Makan dong. Lain eta sukuan teh. Tah teuing teu nanyakeun urang. Nyalam nu sukuan pantas digandong. Teu bisa leumpang meureun matak minta diantarkeun deui. Sukuan meureun leumpang sorangan. Nah, eta di urang mah sok kadang-kadang teu kasalirian nya. Itu kan model ningali di model di YouTube nya. Saatnya sih komika teh anu pikasirian teh si Loba. nah anu ngabahas masalah jurig di Indonesia sebenarnya teu kudu pikasieun terkecuali jurigna di luar negeri kan beda-beda setiap negara teh jurigna beda-beda. Karena model di urang ya suster ngesot.
nah aku dusin tuh setengah esok lempang itu becusin sieun tah lamun kuntilanak ya kan teboga jangjang ya teboga sayap nah bisa ngapung. Nah sigana teh meureun elmuna teh Gatot Kaca meureun baheula. ampun nah baru tepuk Lain dia omek kunaon teh ieu teh datangnya. si komeng mah borangan syuting penting mah Padahal mun aya omek seru ieu. Jadi berpabeut sirahna jeung nama Berarti sirah loba tali urang meureun. tali juga benang kusun. Tapi di lembur mah mah jadi Oh, di lembur mah. Nyari di lembur urang mah. Lolobana teh jeureugna teh cenah gitu. naik motor gede Dan motor gede jadi anu naon sih anu susuna ngabrayu rarayun paranjang teh bisa diencek ieu mah bisa di sok saingan jeung nini zaman baheula kan disampaikeun gitu kan kieu teh. pernah aya nu manggihan Jadi lain aya nu pernah nemanggihan nya buktina teh loba budak laleutik laleungit gitu baheula. Nya bahkan sampai ayeuna ge anyar kenehnya aya gitu. tah eta carita anu disumputkeun ku jurig teh bener tuh Nya meureun benar meureun da. Ayeuna nya budak kan keur diasuh nya dihareup ku indungna bapana dihareup. Tapi sabuat indungna naon kitu lah mah nyaho leungit. Duka budakna lempang sorangan gitu tekan nyahoan ka warung. Tapi da buktinya pas di tareangan ka mana-mana ka di imah teu ieu teu kapanggih bae. Tapi lila mah kapanggihna nya di dapur ya keur dieu nya hareupan baheula mah hawu lah gitu. Keur bari dulu ya nutupan bae kieu tah. Duka keur ciluk bak meureun duka keur naon. Ya berarti eta kan model kejadian kan anu sare di baheula mah kan sok sarare di musolahnya di pangimaman cenah sok dipindahkeun tapi da bener eta teh sok dipindahkeun jadi nyai ka dipindahkeun mah teu katingali sih tapi sok aya tadina sare di dinya sadar ngalilir geus di pinggir cai gitu pinggir pangwuduan gitu. Nah, baheula mah loba sih sebenarnya kejadian kitu-kitu. terus lamun misalkan anu budak disunahkan ku jin gimana eta Nah, eta urang sebenarnya urang teu ieu sih teu kurang ieu ukur ceunah-ceunah sih urang kan teu bisa ngaieukeun. Ceunah. Nah, urang udah ukur ceunah cenah nya. Naon sih ceunah teh nu nyang cerengeunah lain. yang model kasus curi kan sarua ukur cenah unggul cenah di dia baheula aya kieu cenah di dia aya baheula aya kieu itu sementara kan orang mah kan pernah ningali gitu. Dan pernah manggihan tapi baheula ya aya cerita lucu lah dikasirieun di daerah ieu nya bisa beberapa tahun sih kan beberapa tahun ke tukang geus lila jadi aya hiji kolot manehna teh pas hareupna teh ini ka kebun nu awi cerita nah ka kebun nu awi pas balik di kebun si kolot eta teh datang teh mah nangkep peuting ngecek anak itu bapak teh daek balik cenah ka mana di payangan tah ku salembur Kerangda meureun. ieu mah asli ieu cerita asli Oh. lain karangan gitu terjadilah gitu di lembur ieu jadi salembur geus nyelengru nang tangan si bapak eta nah pas ditama teu daek panggil bahkan ustaz segala macam sampai kami teu ka hati lah ku urang gitu gelut jeung jin jeung naon
nyiru di tabuhan breng-breng beri di jeroan ngaranna. Nah geus kitu pas aya sababaraha urang itu jalan teh beda naik balik teh da geus teu pamitan. Nah mainan muter heula ka Ruyuk Awi anu lain tempat tapi nya lain di tempat anu warna teh kitu di tempat da jalanan efek aya jelema teh keur ngarengkol cenah baru mau Awi. Nah cenah eta si papa kok ditayangan teh urang buru-buru teh geuningan aya di dieu. Oh cenah poe cenah keur nyaho. Poe lah poe mah nyakeun naon di dieu. Tiris jang pangadikeun sarung. tapi cerita itu emang ayah sih tapi datang ke ngomongin lah gitu Arapalin gitu nah hari sebenarnya mah nuk itu mah lain bangsa gaib itu lain tugas orangnya tugas orang mah emang manusia tugasnya melakukan tugas orang ibadah guys ibadah ingat kalau kawasa tapi orang yakin eta kan saling iya orang saling menghargaan bae lah gitu tapi orang kudu yakin naon anu terjadi ka urangnya akibat di orang kene naon anu dilakukan ku urang jadi nasihat ya. Iya mah nasihat keur sararea. Jadi terkadang bingung orang oge. Sebenarnya orang teh tujuan teh naon ieu direkam. Urang da teu apal direkam tadina. Ya, aya nama sakalian ya. Naon we sakapang ngacaprak atuh. Kang Ibing puguh dong. Sok mending ngadongeng mah. Ada yang nama Ya kira-kira orang bisa sare gitu. Ngadongeng naon? ayah yang bisa sare ngeunah mah teu boga hutang mah mau mikiran hutang di tukang sare Hutang orang mah loba we. oh, Loba kakolot urang loba hutang. Nah, tadi pas keur syuting teh. Urang mah sebenarnya mah ngareretan ka tukangan ieu teh tukangan gubuk eta. si Eno Cita anjol. Pokoknya kenalan jang. Tapi jeung aya bubur cakan gitu. Da lain eta lain eta. Bubur cak dina kamera we. Sika naon teh. tetapi nah itu teh kalau misalnya di kamera masuk muncul gitu ya. Cenah batur. Cenah sok aya manggi. Tapi nya urang mah can pernah sih da. Rumah syuting jarang putih. Da urang mah masih benar. Urangan. Ya, itu naga da meureun sieunnan ku urang kemarin. Sarasi. Ningali urang garoreng cenah ieu mah. Tapi di jurigaina mah ningali kamera teh kalah ka selfie. Ningali na TikTok oge ini. Anu selfie kunti nu paling itu kuntilanak. Yuan video sih yang jadi artis YouTuber. Oh iya, rokok teh beak ku urang bae. Emang rokok nu saha? Urang. Kudu beak ku aing. Tapi yang kayak seumpamana itu harus tahu misalkan syutingnya bener panggil gitu nempo asli ya lompat dewe Kayak urang paling Ngalamun heula engke di dinya. kapok moal lamun seumpamana engke pagi asli gitu. Maksudna kapok kumaha? Kapok mah syuting deui Hari syuting mah yang urang lamun karasana sieun yang meureun syutingnya urang neangan aman nu loba mobil ngalaliwat sudah tapi di sisi ulah di tengah jalan. tengah jalan ketabrak kan. Urang anu penting mah ngahibur ka pemirsa
nanya meureun jurigna oge Jawa itu ngahibur ke pemirsa apa demi AdSense. nya eta ongkoh meureun. Eta nu penting kali ya. Penting eta nomor hiji mah eta. Tapi urang kan dibalik eta aya ibadahna. Yang penting mah niat urangna bener lah. Insyaallah hasilna ge bener. Maksudna teh ibadah teh lamun keur syuting kedepruk salat teh lah gitu. Kumaha? Ibadah kan ibadah teh lain salat bae. Hari salat mah emang diwajibkeun geus tugasna urang. Biji deh usahana teh. Geus tugasna urang hari ibadah hari salat mah urang kan ibadah teh loba nu ngajak seuli ka batur ka sesama ibadah. Nah, eta salah. Lamun di Arab ya. Ketika orang panggil jeung jelema, aing urang teh ngajak seuri, dudag-udag teh malukankeun bogoheun urang teh lain ibadah. Kale kadengan kurang Arab mah sieun mah. Tapi itu kalau misalkan di Arab ya ngarampas sirah teh sopan. Ya maksudna sopan sih gitu. Bedana teh kumaha teh? Beda Bedana sopan jeung nya- hanteuna gitu. Ya ilahar gitu, Emang- lain-lain sopan. Emang di Arab aya aran sirahna? Maksudna teh lain ngaran jelema lain. Oh, nah sugan teh ngarampas sirahna kitu sirahna. Lain uluna. Oh, uluna. Lu mastaka. Jadi emang di Saudi mah di Arab antara ngarampas sirah jeung bujur teh tabu. Keneh ngarampas bujur gitu, lebih baik ngarampas sirah gitu. Makanya keureuy oge neungeul teh kalahkan neungeul ka sirah gitu daripada neungeul ka bujur. Karena di urang mah jeplok-jeplok aja jeung babaturan teh. Nah, jadi itu mah teu meunang tabu atau naonnya bahasa Arabna. Cenah. Ting tengah-tengah ting sung ting naon pokona. Emang sih alatnya beda-beda. Soalnya nya saapal orang di ditu mah tata krama teh teu sebaik di negara urang atau di Sunda atau di Jawa gitu di Indonesia. Di ditu mah nya tata krama teh disebut teh kumanya. Jadi bahwa sekat teh gitu antara budak jeung kolot teh gitu. Bahkan model budak leutik ka indungna ka bapana kadang aya nyebut ngaran gitu. Ngomong ngageruan teh. Kan mun di urang mah enak budak urang ngageruan ka urang misalkan ngaran urang mah jadi tampiling mun kok. Geus sopan gitu di itu mah geus biasa. Geus biasa. Jadinya orang kudu alhamdulillah bersyukur. Jadi orang Sunda teh ya bersyukur. Tata krama teh kental. Kalau disebut bersyukur teh kumaha? Ya, orang kan dieukeun tata krama diparake aya gitu ada tata krama aya gitu. Coba kan loba di tempat-tempat sajen anu teu ieu nya anu sehari-harina gitulah tingali teh anu tata krama teh rada geus ka ieuan jauh. Jadi orang Sunda nya alhamdulillah Karena dua alhamdulillah orang Sunda masih ya masih iyalah masih umum tata kramatnya masih dipakai. berarti Syuting gitu ya Kak? ya pageto lah Pageto. isukan eta berarti ya pagetoan. Eta balik dikasih tata krama. Si tatak itu berarti anak masih Rama berarti. Nah eta ya adi lanceuk. Pak, lah apa dilanjut? Air Rama kan bapak meureun pas kolomosna. Oh heeh nya. Heeh bener.